teu aya anu main HP, udah can aya gitu nya, teu aya anu sibuk selfie. Kabeh panon museur ke hiji layar TV tabung leutik. Kabeh hate ngahiji pikeun hiji ngaran Persib Bandung. We mun ayeuna urang ngobrolkeun Persib Bandung meureun anu kabayang ku barudak ayeuna mah siga stadion GBLA, streaming dina HP, atawa nongton bari ngopi di kafe. Tapi keur anu kungsi ngaliwatan mangsa di tahun 1880 nepi ka awal 1880-an mah aya hiji kenangan anu moal kungsi luntur. Mangsa harita lalejo Persib lain ukur soal main bah wargi, eta teh geus jadi hajat lembur, jadi hiburan panggedena saminggu sakali, jeung jadi pangbeungkeut duduluran. Mun Persib main, imah anu boga TV teh ujug-ujug robah jadi siga balai desa. Pun aki teh bobotoh sajati. Awal-awal mah pun aki teh caralik anteng, lungguh, bari kelepus udud daun kawungnya. Hareupeun aya segelas kopi hideung anu haseumna katingali can beak. Tapi mun wasit geus niup piriwit mimiti pertandingan, sakedapan wae robah. Aki anu tadina anteng ujug-ujug maju ka hareup TV. Awakna condong siga rek asup ka lapang. Oper, ulah loba gaya cenah. Kena loba kucat kecotnya. Tah ieu bagian anu paling matak deg-degan. Aki aya sok ngadeg, leungeunna acung-acungan. Suku katuhu ditarik ka tukang, posisina persis siga rek najong bal. Ceker teh anjeunna najong. Nya, tapi najong angin. Ti harita unggal Persib rek nyerang, barudak geus otomatis mundur satapak dua tapak. Lain sieun kulawan PSMS dina TV nya, tapi sieun pun aki. Persib mah lain saukur mengba wargi, tapi geus kaabus jati diri, getih wargi Sunda. Nu leuwih mata kauleng sanajan teu aya hadiah nonton, teu aya AC, teu aya sofa empuk, walah loba nu lalajo diuk dina samak atawa lantai semen gitu nya. Tapi kabung harita asa leuwih lengkep tibatan ayeuna.